masalah ki usaha ka kota. Pemajikan di lembur momotoran OTW ngajedog sia teh salaki eueuh teh sal ingin kawewe kitu teh da salaki dagang naik odong-odong warawiri statusna teh salaki ka sawah ngarariung awewe na teh udunan nyeun seblak salaki ngala batu pamajikan ngariung di Bang Emok kacau atuh rumah tangga kitu mah euy aya wujudna atuh nu hiji usaha nu hiji ngancurkeun aya ka dieu Bang Emok ning ngaku eta loba nu kacau gara-gara Bang Emok teh transaksi ribawi apapun namanya haram kitu mah geus